sapun wa hapunten manawi tatamusaha rumaos wa leleda sakedap antosan heula wa munut kasalira sejak ngembarkeun bewara kasakumna bala rea pun sapun wa ngembarkeun usumpi ajak balik ngalapri tergending geraramekeun gut bareng kurang papakeun kur kending geraramekeun kur payung gerabukakeun kur payung gerabukakeun dibelah dia geningan buah bunga kacida dia bunga amarwata suta bunga nak kiri-kiri bunga ayam papadan wes dugar cadas manggih emas mombok manggih gorowong ayah jalan komo mentas jalan ke desa Sapuan batu turun ke sik naik itu turun ya naik dulu laksana aja pamaksa dan bunga ku siapa di alam dunia sok aya papasangan naon we cenah aya beurang jeung aya peuting aya awewe aya lalaki aya duda jeung aya randa aya randa di dieu dulung bunga kacida urang nelponna uang tapi ieu teh uwa asa rada lang-lang ling-ling naon tinggalin Wak? Tahan tinggalin sok baju uwa make aya iket uwa make hah? Mik ieu make tadi ti si kaset heeh teh naon naon tinggalin sok tolong itu si bebek poho si bebek yuk kamana bebek ambo kamana buru mana si bebek kamana ditunggu kita tadi
etah alu menikah kasep ka cida diikat untuk dengan lengser. tapi da moal kasaingan da itu mah budak keneh uang manggus kolot Anaknya bikin dangdan ami polis. Alu. dangdan di mana menikahnya tilu poe ting Isi emak gitu deh emak itu. di si mak dangdanan naon wae menikmat Percaya setanyakeun ka kasih bapak tanyakeun ku. bapak ari bebek uang gelis ho atau si atau ulah nepi ka kitu kumaha lah Percaya ka kasih bapak tanyakeun. hah Sudah percaya kene. bapak punten dupi bebek uang gelis ulah sok ulah ngerakeun ka alu jeung si Neng meuni sakitu kasep jeung geulis teu aya deui nu panggeulisna poe ieu mah Iwati panganten istri Ese tahu lah. hah kudu sok Halo sore. hah hah Dikasih ning sore boten kita lagi. sok singgung aja sing halus ari ngaran-ngaran nyanyi ulah ngerakeun sadaya ari nyanyi masih pugu tuh geus aya ahlina sakira-kira teu bisa nyanyi mah serenkeun ka indung bapana songko alah ayo alah alah ulah aduh bener halus bisa sakitu nu mah heueuh tapi da urang teh hiburan teh kudu sising lah Ayo joget tuh si papa kang maco. hah Ayo sugan kobra gitu. lain eta teh si bapak teh kapan hayang akal nah cenah ge teh jelema cenah naon Lain. Rau-rau. Balong. beda jeung si bapak ieu mah tadi teh nanyakeun cenah walengser ari eta teh istri pameukeut istri tapi cenah beungeutna meuni gerebet aduh Kata si sinar lah. urang teh kudu sisiran Bismillahirrahmanirrahim Dawidi Agusti Nada Agung cukup lumur pilih ayah curik nu nyeliwiri di belah kaler pamugia kasinglar sing ditebikeun eta mah lain curik seteh Apa ya tunggu wae atuh. karena mau HP Ayo lah atuh udah sok tunggu. Apa?
aturin lah pulang isi ayah jurig di belah kulon mugia nyinglar sajauh-jauh kapag aja kan diajak keluar sialan lah mana ya teh gitu lah bisi ayah curi di belah kidul jeung reng-rengan tuyul mugia disinglar lain aing teh boga di sama meni langsung hiji deh bisi ayah jurig di belah wetan anu kabegina ketan mugia disinglarkeun sajauh-jauhna cicing wae atuh lamun sieun mah langsung brepet umpat ya makalah cicing kamana dia senang ning sawah soalnya ingateun ya mah senang kenca sawah ayah urang sangakeun brong